Kamana cenah lurumpat mah tah si babalak peku asado teh. Mun kapang jadi sate ku aing mah. Malaur di imah teu boga dengan kejo. Cek Mang Udin ku kulutus bari sompral. Tapi sakitu mestinya anger di teangan teu kapangi. Sanggeus puguh-eueuh mah atuh ngan bring we sararea balik deui ka lembur. Ngarampih ka imahna sewang-sewang. Ari Wadasman jeung balad-baladna mah balik deui kebat muruka gardu ronda. Da masih keneh tugas ngaronda manehna teh. Wayah kieu meni karakter ratang anu rek ngaronda teh. Aki bagus tadi nungguan di dieu. Ai sugan aki bagus karumpul. Cek Aki Juwinta bari mencrong kanu aranya datang. Dasar aki-aki pikun. Majah teh karakter ratang cenah. Nah ari tadi anu ngariung di dieu teh saha atuh? Teh Mang Udin rada keheul. Geus kan bae ampuraeun Mang. Tas maro bagong kuring sarea teh Aki. Nah hari Aki tengah dengi kitu. Usah kitu bujurudna. Cek Wadasman nyarita ka Aki Juwinta. Baru geus ngareangan randanya. Halus atuh. Mung pengora. Aki ge hayang atuh lamun aya mah randana. Be, geus pikun sariwang bonge deui. Sajauh-jauh tina pegu jojor kana randa sagala. Cekang Atang rada nyentak nyaritana. Geus maro bagong, maro begu sarki. Cek Mang Udin nyaritana ditompokeun kana ceuli Aki Juwinta. Ih sia montong tarik-tarik teuing atuh ari nyarita teh. Gandengeun ke batur. Eta tadi ge kadenge, geus heueuhkeun bae ari geus nareangan randa mah. Ngan kade zaman ayeuna mah loba randa kaya jaden deuleu. Ngaku-ngaku randa padahal mah baroga salaki. Sabot keur jongjon pacenta-centa kitu, kurunyung aya saurang lalaki datang nyampeurkeun ka hareupeun gardu. Si horeng Mang Narta nu datang teh nu ngahajak kadinya. Bapedah tadi ngadenge ribut-ribut aya anu ngepung begu. Manehna harita ngahajak ke rencepan neangan anakna nu geus pasti jadi begu sabab make baju hikmah teh. Anu jeung larorna ieu teh Pak? Tanya Mang Narta bari ngoyongkong ka hareupeun Wadasman katut anu lainna. Nya Mang, gua penting jeung harona we da kumaha atuh geus kawajiban. Balon Wadasman bari mencrong ka Mang Narta. Hari Mang rek ka mana penting-penting keneh di luar. Cekang Atang nu nanya bari hatena mah geus boga panyangka. Yen pasti begu anu tadi teh pasti Mang Nartam. Lain Kang Atang wae anu boga panyangka sarupa kitu teh. Sarea oge sarua kitu nyangkana teh ka Mang Nartam. Pukul kuring ge ngadenge cenah tadi aya bagong kajajaden asup ka lembur urang. Beunang teu bagong Mang. Tanya Mang Nartam ngaret ka Mang Udin. Nya tadi Mang kukuring jeung batul-batul kuring di arudag. Malah tetangga-tetangga oge anu kaparengan dasare mah mari lungudag. Ngan lapur eta begu teh ngiles balabah walungan. Teuing ka manarosna. Cek Wadasman ngajelaskeun ka Mang Nartam. Aja kapisan atuh nya teu katewak nyawa. Cek Mang Nartam pondok nyaritana teh. Saterusna manehna amitan ka Wadasman jeung sarea nu aya di dinya rek balik deui ka imahna. Alah, api-api we si Nartam mah. Panyangkana jelema nu aya di lembur ieu teh teu nyahoeun, puguh maneh ngan jadi begu kaya jadena oge. Cek Mang Udin bangunan nu gemeseun aker. Geus bae lah, anu penting mah urang lembur kaleungitan deui duit we. Paling oge manehna teh tos ngidar ti lembur biasa meureun tos ti lembur batur. Cek Wadasman deui, manehna mah teu oleh leuleuy nyaritana. Padahal lamun rek boga rasa dendam mah pan Wadasman hampir-hampiran teu bisa balik deui ka alam manusia alatan halaman diwadahkeun ku Mang Nartam. Cag dalam bahan Wadasman saparkanca urang tunda heula. Ayeuna urang nyaritakeun anu aya di sisi walungan. Basa tadi keur padaneangan sebenarnya sakadang begu teh teu nyingkah jauh. Tadi oge nyempo dina sedong anu aya di handapeun walungan. Nya pasti atuh teu katrempoeun. Sabab tempatna nyeglok ka jero aya bapoek deui malum keur peuting. Nalika si Kusmin keur neangan baju tea karita si Kusmin teu ngahaja asup ka kamar rusiah bapana. Nyatana Mang Nartam anu kabeneran keur melenge lomarina.
Sanggeus aya di jero manehna nempo baju hideung ngalumuk di sisi depan. Kawasna teu kaburu katampikeun ku bapana. Atuh dasar budak nu sok sagala panasaran. Saterusna rapoe eta baju teh dipake. Anu satuluyna si Kusmin rubah jirimna wujud jadi begu. Awah hingku gempeur jeung reuwas. Saterusna si Kusmin lumpat keluar. Teuing watekna eta baju meureun. Sabab kahayangna ngider keluar imah. Teu bisa balik, da teu kapikir dina teh pikeun balik deui ka imahna. Harita si Kusmin keur ngadingdiut ceurik dina handapeun sadaong walungan. Bari sambat ka indung bapana. Tapi anu kaluarna mah ukur sora bagong keur sesegrok. Memang wujudna geus robah anu menjadi begu. Nah, abah, uing tulungan. Nah banget uing jadi kieu, jadi bagong. Itu cerikna si Kusmin teh. Begitu oge karasaanana sabab dari kadegina mah ukur sesegrok sora bagong. Sanggeus dirasa eueuh jelema anu tadi ngarudag ka manehna, tuluy we si Kusmin anu geus robah wujudna teh kaluar di atas sedaong. Seterusna manehna lembang mapai-mapai gawir walungan. Ari maksudna mah rek balik ka lembur, eta rek ka imahna. Tapi ari nu sabenerna mah lempangna teh kalakah beuki ngajauhan lembur. Anu antukna beuki jauh ti imahna oge. Akhirna si Kusmin ngadon ku kurusukan asup ka leuweung anu jarang kasabaku manusia. Kuatekna baju hikmah anu dipakena manehna bisa gancang lempangna teh. Padahal lamun keur teu make baju eta mah nyepira ge lempang budak moal sabaraha gancangna. Cag talampahan si Kusmin anu keur katalangsara ku alatan pagawean anu jadi bapana mah urang tunda heula. Ayeuna urang malikan deui nyaritakeun di lembur Citangkurak. Harita teh wance hampir nincek ka jana leutik. Tapi di imah Mang Narta mah masih keneh carung geulik. Bahwa Mang Narta ampun kitu deui biwasi. Duanana ngarasa bingung jeung hariwang anu tayawat tes wangeunna. Mikir anu jadi anak nyata si Kusmin sahanteuna atuh lamun nu jadi kolotna teu bisa sare oge. Da melang jeung sedih lamun seug anakna teu bisa balik deui. Kumaranehna oge geus kasawang. Tada teuing anakna katalangsara ku kurubutan di lembur bari jeung pada moro ku batur. Komo mun seug inget deui kana caritaan tetanggana mah. Cenah kungsi aya kejadian baheula di lemburna kungsi aya bagong kejadian nepi ka di parayahan. Dagingna pada ngarecah. Ai barang geus kitu cenah kurunyung aya 2 urang jalma awewe jeung lalaki kawasambeurun saraki jeung pamajikan. Paranena nanyakeun sugan mangihan bagong anu asup ke jero lembur barang dibejakeun jan eta bagong teh geus diparehan nepi ka dilarecahna. Langgerak we paehan kitu. Kumaha wae atuh Kang ieu teh? Cik biwasi beungeut naramisak tumanya ka salakina. Oh cing tenang we ulah. Kunda moal naon si Kusmin mah. Sabab cuk larasaan akang. Isuk anu ge bakal balik deui ka imah. Mungkin lamun geus balik gancang bawa ke kamar buka baju hikmahna. Cik Mang Narta. Jiga anu bener tur yakin. Padahal masa luar teh mah manehna oge ngarasa teu taruguh. Kebeku ka melang jeung ka hariwa. Kumaha lamun balik deui? Cuk biwasi keukeuh teu bisa tentrem hatena. Nyaho manehna ge salakina nyarita kitu teh ukur ngupahan hungkul. Oh tulah sok goreng wae panyangka teh. Da acan panan poe isukna oge. Kecapkeun waktu isukna harita Mang Narta keur lempang mapai-mapai jalan jajahan. Anu maksudna manehna rek nepungan ka Aki Kuncen. Teu catur ilana di jalan. Urang caturkeun geus nepi we. Harita Mang Narta geus nepi ka imah Aki Kuncen. Teu ngalobakeun deui mikir, barabat we. Manehna nyaritakeun naon rupa anu keur karandapanna salila ieu pangpangna ngeunaan budakna nu leungit teh. Anu geus pasti make baju hikmah jimat di Nyi Ratu Centring ireng. Tah kitu pangna kuring dongkap ka dieu teh ge. Tos berkali itu berkali neneangan. Tapi boleh teu kapanggil harapanana.
cik kumaha numbut kenaki kuring minta bolongan cik Mang Narta mongkar caritaan anak kaki kuncen ku tante kitunya hatinya buat gagabah tunan tenden teh pantik aku gitu lah kumaha cik kaki kuncen kalah nganahan ke Mang Narta anu mau ya anu matak rumaos kuring anu lepat mah tuh susuganan aki bisa mereka bolongan tak kuring tulungan atuh ki sajong-jongan aki kuncen kalah ngahuleng ngaraga meneng sirahna ketempo gogodeg perigu mecai tapi di laila mah pok manehna nyarita deui ayo jangan sebebeyaan Kang Gusti Ratu heunya aku ngaliwatan nu kontak batin gitu tah di kamar panyepenan saya puguh ki kalau kapoet gue sabaraha kali dipecahkan oge ku kuring teh kayak tuh urang cobaan ku aki oge sarua geus lila tara aya hubungan jeung Gusti Ratu teu arariwa itu dah terusna aki kuncen nyeungeut menyan anu geus aya di hareupeunana perepet surah menyan anu dibeuleum kana parukuyan sorana peting perepet serbung haseupna mulek kaluhur selengseng kambe bau jurik jarian mata keung pikeun anu ngambeuna rada lajeng kebal oge kituna teh haseup geus mulek di jero imah nepi ka poe mangna taram oge nepi ka ngohoh batu ari aki kuncen mah bongo wae meuleuman menyan jika nu teu ngarasa eungap atawa peurih manehna bakal panonna oge udah geus biasa meureun tapi sabot keur kitu gelebung seor di luar kadengar suara angin mending ngagelebung disusul ku suara anu pating sargrog tah jarang teh heula aku datang jika meureun ki ceuk Mang Narta tugas apa deui kana tanda jika kitu celegedeg harita da hareupeunana nyaho-nyaho geus ngajelegedeg cipatih ka peteng baru man sacepak kuganana sareng ori dulu kana mata aing wah pani hareup ngapki wasana teh aing mah unjuk semangat kau lamun Gusti Patih hatur punten wae ieu sim aki si jadi meuheus ka Gusti Ratu aya kaprayogian yang Nartam cek aki kuncen bari cedok nyembah diturutan ku Mang Nartam sok langsung nyarita Nartam aing loba kene pagawean di negara sia atuh barabat teh Mang Nartam langsung nyaritakeun deui anu tadi geus dicaritakeun ka aki kuncen teh ka Ki Patih dasar belagu sia mah tarabeh sia hapit aing teh nyaho kudu kumaha teu bagus ti Ratu Nabi keur teu bisa diganggu aya nama sia ceuk Ki Patih padahal mah manehna nyaho yen budak anu ayeuna geus di aku anakku Ratu Centring ireng teh Tayalianti budakna Mang Nartam nyaeta si Kusmin jadi si Kusmin anu geus jadi bego teh geuning geus dirawatan ku Ratu Centring ireng gitu caritana Nuju naon gitu Gusti Ratuna Gusti Patih Mang Nartam teu maina penasaran hayangeun nyaho tuh ayeuna oge teu nyaho pokona dina waktu ayeuna Gusti Ratu teu bisa diganggu sia titik ceuk Ki Patih tandes ulah wakatitik atuh Gusti singawatos we ka jisim abdi ceuk Mang Nartam keukeuh hayangeun nyaho yang bisa tepung jeung Ratu Centring ireng tapi sabot keur kitu ngong kadenge aya anu ngomong tapi teu katingali jirimna Nartam anak anjeun aya di karaton kula ayeuna geus jadi hakula geus dijadikeun putra mahkota ayeuna anjeun geura mulang perkara baju hikmah engke oge bakal aya deui di tempatna jep teu kadenge nanaon deui gitu sia Nartam pongan sia eta mah jadi ayeuna juga sia geura mantuk anak sia mah ulah dipikiran deui anggap geus paeh we ceuk Ki Patih nyenta ka Mang Nartam geus ngadenge keterangan kitu ti Ki Patih hatena jadi ngaketeh Mang Nartam
Tak itu oi. Jadi wayana we eta mah da astagfirullahaladzim. Ikhlaskeun budak mah. Ayeuna geus jadi pangeran putra mahkotana Gusti Ratu di negara kula. Geus senang sia. Sakurna si lain ngarasa atoh. Boga budak angkat harkat derajatna Gusti Ratu. Untung teu pada marahan ku nu manoro oge. Oh pamija sama ieu ti sim abdi we gentosna. Sinawi deui we atuh ka lembur si Kusmin mah. Awatos engko ka indungna. Tada teuing sedina panginten. Cek Mang Nartam ngomongan ke jadi teu paru. Waleh kaki pati. Bakatku miharep anakna bisa balik deui ka alam manusia. Wah teu bisa sia. Gusti Ratu geus kitu kaputusanana. Jadi geus moal bisa diganggu gatoy. Putra aku diganti ku si lain menjadikan putra mahkota sakitu banget goreng patu teh. Nyanggis batu aja nama. Tanggis itu keputusan ti Gusti Ratu. Hayu we urang mulang. Nama Jang Laram kaburu peuting. Cek aki kuncen mutuskeun. Tah bener kitu sakit. Hojo berapa-balik bakal itu ieu nama. Aing mah kene pegaweun di karaton. Anu pamustunganana brawe aki kuncen jeung Mang Nartam marulang. Sapaparat jalan Mang Nartam teu loba nyarita. Hatena ngarasa sedih anu lain dikira. Budak anu nganiji-hijina daek teu daek kudu diikhlaskeun jadi tumbal ku alatan pagawean manehna. Sanggeus nepi ka imah aki kuncen teu asup heula Mang Nartam teh. Manehna langsung balik ngajugjug ka lemburna. Bari mawa hate anu lowang jeung longkewang. Kumaha bebeja ke pamajikanana ngeunahan nasib menjadi anakna. Cag lalampahan Mang Nartam anu keur aya dina kasedihan urang tunda heula. Ayeuna urang nyaritakeun kaayaan di lembur Citangkurak. Haeta wanci sareureuk kolot seperti biasa dihareupeun gaduh ronda deui wae. Geus saperti ngrariung. Wadasman sapara kanca katempo Mang Udin harita keur jongjon mulak-malik belum sampe dibantuan ku si Otong. Hari Kang Atang keur diuk di Golodo Garduh. Bari uplek ngobrol jeung Wadasman. Sedengkeun Ati Juwinta mah keur anteng sila di jero Garduh. Bari melenyun urut padudan nepi ka ngoko batu. Lain Pak. Kuring mah satara rempos si Kusmin. Biasa nama sok katingali ulin jeung si Ucup budakna Mang Sarja. Cek Kang Atang muka obrolan. Nyatuh nyatuh. Gur nyabah meureun ka dulurna sugan. Tema Wadasman sakeunana. Nyabah jeung saha nyabah teh. Pan sidik indung bapak nawe area di imah. Piraku sesorangan onaman. Da si Kusmin teh lain budak gede atuh. Ieu mah ari ceuk indung budaknya basakeun ngarobrol di warung Bio. Diwasih cenah budakna di pasantrenkeun di Garut. Tapi teuing ketang tempas Mang Udin milu mairan. Oh bisa jadi gitu ge. Walon Wadasman deui pondok. Masantrenna naon? Paling diwadakeun mah heueuh meureun ku kolotna. Ceuk si Otong pipiluhur. Ari diwadakeun mah kudu dikubur atuh sia teh. Artina kudu maot. Irah maot na si Kusmin. Kudu nyaho meureun urang dia oge. Ceuk Mang Udin. Morongos deui ka si Otong. Teuing ketang. Nya kajeun atuh kitu rek jadi da lain urusan urang. Nah jadi urang anu tibu pemikiranana. Ceuk si Otong. Bener gitu Tong. Anu penting mah urang we ayeuna cing bener-bener dinanggoni ngajaga keamanan lembur. Ceuk Wadasman deui mairan. Wanci nyedek kasubuhnakeun anu ngaronda teh antukna marulang ka imahna sewang-sewang. Ayeuna urang nyaritakeun kaayaan nu keur tumiba ka kulawarga Mang Nartam. Anu ngaranna kahirupan memang moal leupas dina segala ujian jeung cobaan. Ujian bisa datang ku mangrupa-rupa pasualan. Pasualan hirup anu teu boleh aya, teu kasih miskin, teu kasih kaya. Harta lain mangrupakeun hiji-hijina jaminan pikeun ngahonta kasenangan jeung katenangan hirup. Sanajan teu bisa diangles deui, hirup kumbuh manusia pasti ngabutuhkeun harta banda. Punya barana teh duit cek Tuhanna mah. Pikeun ngahonta sagala kahayang. Anu cek pamikirna bakal nyorang kasenangan jeung katenangan. Namun seug diparengkeun hirup sugih ku materi loba ku haliah dunya. Geus pasti segala rupa kesenangan dunia bakal laksana. Tapi atas sakabeh ukur tipuan dunia
beh dituna pisan mah tipu dayana syaiton anu salawasna moareuh pikeun ngagoda sakabeh anak ijuna Adam pikeun gesan batur manehna jaga di neraka tempat pebenduna Allah Ta'ala. Tah kitu oge anu ayeuna keur karendapan ku Mang Nartam anu pamikirna harta banda baris ngadatangkeun kasenangan jeung katenangan nepi ka ngahalalkeun cara anu ngaduakeun Allah anu maha sagalana sangkan kahayang jeung cita-citana tina kanan anu sabenerna ketenangan jeung kasenangan teh geuning teu maluluku lobana harta. Saprak budak anu ngan hiji-hijina geus aya di nagara siluman begu nya anggap we geus maot udah mau bisa balik deui ka alam manusia. Mang Nartam ayeuna jadi mindeng ngalamun hulang-hulang jiga anu jarauh paningeungan. Pon kitu deui pamajikanana biwasi. Sarua we manehna oge sapopoena teh pisan kaberagan. Ukur ngahurun balung ku tulang. Bari netep kosong sawangan teu lesot ka anakna. Anu kiwari geus ukur paningeungan. Geuningan kabungah jeung kabagjaan, katenangan jeung kasenangan hirup teh teu malulu nyokok kana lobana harta tur banda. Tapi sok sanajan geus kitu oge boh Mang Nartam kitu diwasi. Maranehna henteu ari sadar mah deui kana naon rupa laku lampahna. Saeutik oge pikiran hayang babalik pikir atawa tobat ngalepaskeun lampah musyrikna. Komodo nepi ka daek ibadah mah. Acan aya hate kadinya maranehna teh. Memang dasarna gitu baheula mula acan kungsi ngalakonan ibadah maranehna mah anu 5 waktu jeung parukunan-parukunan anu lainna. Jadi hese dikeun nyadarkeunana sabar ngarti saeutik-eutik acan kana bag-bagan agama. Upang hese-hesena nerangkeun ka jalma anu awam mah teu da. Lila-lila mah maranehna teh jadi biasa deui ka anakna oge geus taram-taram kana poho. Malah ayeuna mah Mang Nartam kalah beuki nyucut. Manehna boga niat rek ngadatangan di ka Aki Kuncen. Anu maksudna nyata hayang muja deui ka siluman anu lain. Ucapkeun harita wanci hanet moyan di lembur Citangkurak geus sarengsang. Sakabeh jalma anu kasebut kerang jag kabeh geus marangkat pakulianana masing-masing. Anu kaleuweung ka huma, ka sawah, ka kebon jeung ka lain-lainna deui. Kabeh sarumanget pikeun nareangan pangupah jiwa. Anu area di lembur teh ukur barudak jeung kolot-kolot anu geus narempo, anu geus teu kuateun kana kuli kasar. Harita di deket gawir walungan, Mang Nartam keur ngegedi lempang. Sanggeus beak gawir walungan beras ka jalan satapak. Terus mapai-mapai pasir anu berasna ka hiji imah anu mencil. Taya lian nyata imahna Aki Kuncen jalma anu rek di tepunganana. Sapaparat jalan eta anu kelempang nyata Mang Nartam teu banyarita. Kedapan kesorangan lempang lempangna oge. Rek ngobrol jeung saha atuh sorangan jadi kudu grup. Aduh. Mang Nartam boga maksud rek nepungan Aki Kuncen anu tujuanana taya lian jeung taya kajaba nyata hayang muja jeung munjung deui salianti ka Ratu Siluman Ratu Centring Ireng. Mang Nartam bener-bener geus nekat sarua deui jeung pamajikanana sarua sarakahna jeung sarua musyrikna. Kira wanci liwat pecat sawet Mang Nartam geus anjog ka hareupeun imah Aki Kuncen. Diiseun di liburuan imahna teh. Kawantu Aki Kuncen mah hirup nyorangan mang tahun-tahun. Ngadon bumen-bumen di eta pasir. Sampurasun. Ki, Aki, raya kitu. Cek Mang Nartam uluk salah. Mari sakapeung ngetrokan panto. Dirilah kadenge ti jero imah aya nu lempang. Brai panto dibuka, lol banget Aki Kuncen nolol bari diharudum keneh ku sarung. Ketempo juga anu keur gering. Sabab dina palipisanana rimbil ku salompas. Ditapal-tapalkeun. Ngajang Nartam geningan. Tiap kajero yang hampura kita di teka buru malan. Pugo berada lariut teh.
Cek Aki Kuncen. Bari sup deui ka imah. Dituturkeun ku Mang Nartam. Sanggeus araya di tengah imah guk-gek duanana riuk dina amparan sama. Asa kita ini ujang ka dieu. Nah, aya naon deui ieu teh? Aki Kuncen langsung tunganya bangun anu penasaran. Atuh nuhun ki, kuring geus ditampi gancang ditanya. Heupugung aja ka dieu. Aya meureun 2 minggu mah kuring tos ti dieu teh. Tembah Mang Nartam bari ngarandeg heula nyaritana. Sabab ti corona karasa garing. Punten ki, manawi gaduh cai teh kitu. Ieu ti corona asa tuhurun. Pugu geus aya kana 2 poena, aki teh mirun sono. Teu buka cai-cai acan. Tuh tekona oge ngadungkuk we luhureun hawu. Walon Aki Kuncen bari nunduhkeun kana hawu. Bener wae tekona oge katempona geus eueuh caian. Ti ieu sawuna oge eueuh tapak-tapak urut mirum seuneu. Oh, nya bios atuh hari daya mah ki. Ceuk Mang Nartam merdahan nyeleu. Nya, hampura wesna sujang. Sok atuh rek aya kaperluan naon deui sabenerna ujang teh. Janten kieu ki. Langsung wae kana pasuaran pokok. Kuring ka dieu teh ngaja. Gaduh paniatan hoyong muja deui ka siluman anu lain. Salian ti karatu centring ireng. Udah geus rarese ayeuna mah. Geus jarang ngubeunangan dina liarna oge kitu tapi manawi tiasa kitu ge. Ceuk Mang Nartam langsung we ngedalakeun pamaksudana teu malepah gedang deui. Kemeh tereh meureunna. Sajongjongan Aki Kuncen kalah mencerong ke Mang Nartam. Sakapeung gumecrek bari diselangku ungut-ungutan. Iya tenang naon aya paniatan na geus buleud mah. Bisa wae ngajadek buya ka sababaraha puluh siluman oge. Anu kudu daek nanggung sagala resikona. Sabab pagawean jika kitu teh kurang-kurang mah badak pipahayaeun ka nyawa urang. Tak kitu Jang. Cek Aki Kuncen nyaritana teh anger. Ya kada ngagerem. Sanggeus kadarila ngahulang. Kuring geus siap nanggung sagala resikona atuh ki. Anu penting mah kuring bisa nambahan deui raja kaya. Nyata kunyalan nambahan deui pamohitan siluman-siluman sejen. Kitu tah Aki. Ceuk Mang Nartam meuni geus buleudna keur niatna teh. Teu ngingetkeun ka naon-naon resikona. Ari ke syarat-syarat jeung sajen anu lainna geus mawa acan. Aki Kuncen nanya ka Mang Nartam. Naon wae kitu syarat-syaratna teh ki? Engke lah teh. Aki acan nanya, ari ujang rek beja ka siluman naon? Reka orai, reka monyet, reka siluman gajah, atau reka siluman onta, atau ka buta hejo. Nah tuh, pakai jong ya siluman gajah ke onta segala. Mending ka siluman orai we lah. Cuk Mang Nartam meuni tandes. Benajan teu mikir oge, jika nu geus nyaho we kumaha. Heueuh atuh teu naon. Kumaha ujang we eta mah. Da ujang anu rek ngajalankeunana. Aki mangan sakadar rek nganter. Jadi lamun aya naon kena eta kabeh geus jadi tanggung jawab ujang. Dosana oge aki mah ulah ka bawa. Cek Aki Kuncen. Manjar teh cenah dosana ulah ka babawa. Ku geus cicing di sisi balong ge mah nya ari teu baseuh-baseuh acan. Kitu meureun ceuk paribasana teh mah hatina nyepihakku teu kababawa dosa pan manehna anu jadi cukang lantaranan. Mohon siap lah. Pun wae segala dosa-dosana mah kabeh geus jadi tanggung jawab kuring. Aki mah moal kababawa. Naon wae syaratna tadi teh ki. Terus kumaha lamun ratu centring ireng nyahoeun ieu teh? Ari syaratna mah gampang. Asal mawa duit we nu loba, engke ku aki dibelikeun. Paling anu rada berat nama kudu aya hulung bae hideung. Tapi kan bae engke we urang neangan ka lembur. Anu sok aya anu bogaeun. Ari soal Gusti Ratu mah nya geus pasti bakal nyahoeun. Anu pentingna urang unggal tahun kudu aya tumbal keur manehna.
Bismaya naon deui mun geus kitu mah. Cek Aki Kuncen ngajelaskeun ka Mang Narta. Anu satuluйna ku siwal we Mang Narta ngaluarkeun duit tina jero saku kampretna. Loba naker nya kurang leuwih aya meureun 1 juta perak mah waktu harita. Bisa barahaeun zaman enak mah. Sakieu cukup teu Ki? Cukup lah sakitu ge. Pe atuh ujang daguanna di dieu akhirnya nyiar heula ka ditu rek nyiar heula jang syarat-syarat merek balanja. Sabenerna kitu keur teu pati sehat itu tapi kajin lah. Ieu mah demi ujang Cek Aki Kuncen. Terus we manehna ngaleos indit kaluar rek muru ka lembur anu aya warung rek neangan umbe hideung teh. Jeung sasajen nu lainna. Gancangna carita harita Aki Kuncen jeung Mang Nartam geus araya deui di hareupeun hiji guha. Tempat ngadeheus ka Ratu Siluman Oray. Anu katelah Ratu Uling Manik di hareupeun guha Aki Kuncen geus meleduk meuleuh menyan dina parukuyan. Sasajena ngabarak sagala aya. Teu poho hulu embe oge aya, ngacokokok dibungkus ku lawon hideung. Prepet surang menyan anu dibeuleum pating prepet. Serengseng kaambeul bau jurit jarian ngambuang ka luhur. Asepna ngulek ngumbul ka Jomantara. Sampurasun si mabdi sejak lumeheus ka Gusti Ratu. Mugi luntur kabut jasa hadir ka payunan jisim abiseun. Cek Aki Kuncen. Bari terus ngegerejeman mapatkeun jang jawokan pangondang Ratu Siluman. Sanggeus beres mapatkeun jang jawokanana gelebug seor kadenya suara angin gelebug jeung pating saleor. Serak segrok kadenya aya suara anu pating karesek jeung pating segrok kadenya na atanak jelegedeg di hareupeun Aki Kuncen jeung Mang Nartam nyaho-nyaho geus aya anu ngajelegedeg. Ngapadega dua makhluk aneh tur pikasieun. Anu hiji mah awakna oray, ari sirahna awewe geulis naker. Dina palebah tarangna aya mahkota hurung ngempur. Nyaeta pisan anu katelah Ratu Uling Manik, Ratu Siluman Oray. Aya anu hiji deui sarua ka handapna awakna oray. Ngan hideung ieu mah sisitna oge meuni baradag. Sirahna jiga sirah jelema ngan pikasieun. Sihungna rangeteng bokna jabrik, kumisna baplang ngajedik sagede galeng. Retahna ulalel teureun-eureun kacangkeul. Nyaeta teh minangka patisna anu katelah Ki Patih Sancamani. Sarki, rek aya kaperluan naon anjeun pangundang ka kula. Cek Ratu Uling Manik tumanya ka Aki Kuncen. Atuh teu ngangkekeun deui. An barabat tu Aki Kuncen nyaritakeun pamaksudanana ngeunaan paniatanana Mang Nartam nurek bujaka Ratu Oray nyatana ka Ratu Uling Manik. Tah kitu sieun Gusti Ratu ari pamaksadanana mah. Kanggo anu salajengna mah mana we ieu pun Nartam anu gaduh hajatna. Cek Aki Kuncen bari nunjuk ka Mang Nartam. Sadang leper Mang Nartam disogorogeun langsung ku Aki Kuncen kitu mah. Lumayan nila Mang Nartam teu waka nyarita. Kalah ngadeg-deg awakna jiga anu liliniun. Sok atuh geura nyarita. Naon kahayang anjeun teh manusia? Tanya Ratu Uling Manik. Ngomongna teh geus liat. Jiga anu teu pati hayang. Panonna mencerong ka Mang Nartam. Hate. Sok kurang aja gua. Cek Ki Patih Sancamani milu nyarita. Bari papalotot ke Mang Nartam. Ketahna beki manjangan jika anu ek macok. Atuh pugoe Mang Nartam masa kabur pengajian. Boro-boro bisa ngomong kalah ngayekek di juru sieun dipacok ku Ki Patih. Tapi bari jeung ngeleper oge akhirna serog Mang Nartam diuk na maju ka hareup. Semohon Jisim abdi sejamut
Duh, kumanya mengartam nyaritana jadi parugo hese rek tegerna ngan untungna aki kuncen surti pokoe manehna anu nyarita deui. Sumuhun Gusti Ratu, ieu jalmi anu namina Nartam, nyatana sijang ngarap kekayaan ka Gusti Ratu, anjeunna hoyong rea harta sareng banda. Itu manawi, jantan palebah dinya mah, teu kedah di banjar biasa deui Gusti Ratu oge tangtos langkung paos. Kitu sieun Gusti. Cek aki kuncen ngajelaskeun ka Ratu Uling Manik ngeunaan eusina paniatan Mang Nartam. Ratu Uling Manik katempo ungut-ungutan. Teu pok nyarita deui. Baut teh teuing kula pasti bakal ditudunan. Segala kahayang ieu manusia anu ngaran si Nartam. Tapi kumaha syarat jeung aturanana? Geus nyahun acan aki. Pokna tumanyana ditujukeun ka aki kuncen. Sumuhun perkawis sarasatna sasajen sareng anu sanesna parantos aya sih. Bau bilih aya kakirangan mangga wae saurkeun. Margi si abdi rumaos teu patos apa kitu sih. Cek aki kuncen bari cedok Mbah. Anu saterusna tuluy we Mang Nartam dibawa ka hiji roangan ku Ratu Uling Manik. Sedengkeun ari aki kuncen jeung Sapati Sanca Manik mah larungguan di dinya teu milu nutur. Kocapkeun harita Mang Nartam jeung Nyi Ratu Uling Manik. Maranehna duaan geus aya di hiji rohangan. Di jerona nyaeta kamar tempat sare. Kasurna oge meni empuk, ranjangna ditarekes ku emas jeung berlian. Katempona harurung harerang, ngempur mata kresek jeung serab anu nempo. Syarat anu kutama anjeun kudu daek sare jeung pula. Seperti panganten, kumaha sanggup? Cek Ratu Uling Manik mencerong ka Mang Nartam. Leungeunna ngenyang kana leungeun Mang Nartam. Puguh we Mang Nartam geus teu bisa kumaha. Saharita awakna tuluy ngalagedai nindihan awak Ratu Uling Manik. Dina waktu keur kitu mah wujud Ratu Uling Manik teh teu pikasieun. Wujudna ngajangelek jadi awewe anu geulis tanding bidadari. Atuh mokaha lamun Mang Nartam oge jadi moho. Anu tadina asa-asa jeung sieun teh ayeuna mah kalah beuki wani. Anu kacindekeunana Mang Nartam harita keur aya di puncak sagara kalikmatan anu saela ieu can kungsi kaalaman. Pagawean jiga kitu teh geus kebeul tara dilakukeun jeung pamajikanana nyaeta Biwasih. Ayeuna manehna mangih deui nyorang deui bari jeung ka awewe anu sakitu geulisna. Puguh we sanajan ari sanyana mah eta teh Ratu Siluman Oray, tapi da katempona masih di awewe geulis. Gancangna carita saterusna lulus weh Mang Nartam muja ka Siluman Oray atawa anu disebut Nyipri. Sanggeus sagalana beres jeung kaharti ngeunaan naon-naon anu dikudukeun ku Ratu Uling Manik. Brawe Mang Nartam jeung aki kuncen marula ngajugjug ka imahna. Rencangna carita kacaturkeun sabulan ti waktu harita. Di lembur Citangkurak geus penyileung deui wae. Loba anu sok maranggihan Oray. Anu gedena meh hampir sagede gulungan kasur. Ngaringkuk di pipir imah Mang Nartam. Hal saperti kitu teh ngajadikeun sakabeh urang lembur Citangkurak ngarasa teu tentrem. Sabab mineng aya nu manggihan kana eta Oray. Lain wae di buruan imah Mang Nartam. Malahan sok aya di pipir atau palataran imah tetangga-tetanggana. Sanajan keur saheulaanan mah teu ngarugikeun pikeun urang lembur. Tapi katengtreman lembur Citangkurak jadi kaganggu. Kocapkeun harita wanci kira sareureuk kolot digarduh katempo. Wadasman jeung anu sajena keur pati ngariung bari garuneman. Wah, lembur urang teh geus aya wae deui gangguan. Eueuh begu. Ayeuna mah rame ku Oray Siluman. Nah saha manusana atunya anu ngimpri ka Oray teh pedeuh eta. Ceuk Mang Udin bangun anu keheuleunak. Sabenerna uing mah
curiga ka Mang Narta. Eta we ku unggal dukung si Manggihan orai anggar we cenah hareupeun imahna. Tema si Otong nembrakeun kecurigaanana. Aku pisan tong euy, pasti mah jauh ti manusia eta keneh tah anu boga kalakuan kitu patut teh. Teu ngarti kuring mah. Aya manusia meni kitu-kitu teuing, teu nyaho pisan kana dosa. Cek Kang Atang milu mairan ngaheukeun kana kacurigaanana si Otong. Terus kumaha pamanggi uwa? Siklah, sugan uwa mah pasti apa kana hal-hal anu saperti kitu. Cek Mang Udin deui ngareret ka Wadasman. Gampang hayang nyawat orai siluman Mandin. Bawa anak ento gue gerak. Pasti bakal nyampurkeun. Cek Aki Join kita nyelengkeung ke jero gardu. Tapi bari jongjon udud padudan teu ngareret-eret acan kanu keur garu neman mah. Saya anu nemalan kur garu macrek we. Akhirna nu garu neman teh kasapih ku Wanci Janari. Anu saterusna Wadasman saparakanca marulang ka imahna sewang-sewang. Kocapkeun dina waktu isukna kira Wanci liwat lohor di imah Wadasman ketempo loba jelema ngagimbung. Di jero imah pinuh di luar ge pon kitu deui. Loba anu keur dariuk dina golodog. Malah anu narangtung oge loba. Rohman budakna Wadasman poeta karek mulang. Sabada mah santren nyuprih pangarti nyupcur ilmu nimba pangabisa dina urusan agama. Kangaranan hirup kumbuh di pilemuran. Rasa duduluran teh masih keneh kentel. Atuh teu heran jeung teu kaget lamun loba tetangga-tetanggana Wadasman nu nerpungan ngabagiakeun kanu anyar mulang ti panyabaan. Jabada datangna engke teu lalengoh, hampir kabeh babawaan. Aya anu moal beas ketan, cau, huy, sampeung rea-rea deui. Ongkohanan Wadasman mah geus dipikolot di lemur Citangkurak. Salian ti kitu, jaba urang lemur teh kungsi tulungan ku Rohman. Nyata nalika narekahan pegu kajadian waktu hari tatea. Lamun eueuh Rohman mah geus adas tigana harta banda urang Citangkurak teh. Dikukud ku pegu kajadena Mang Nartam. Ulah boro urang dinya samalah anu jauhna oge loba anu datang ngahaja yang panggih nerpungan Rohman. Nepi ka Wanci Asar nu nerpungan teh nungtut balik. Anu akhirna mah tinggal Mang Udin we jeung Kang Atang katut si Otong anu can baralik teh. Da Aki Join mah tata digeges balik pangeulana. Sanggeusna di bahanan makok Wadasman. Tuluy we manehna mah balik bakal ngarasa atoh meureun. Kumaha Mang urusan begu kajadian teh? Aya deui wartosna? Tanya Rohman ngamimitian nyarita ka Mang Udin. Alhamdulillah Jang, ari bungu mah geus teu aya ngarantok ka lembur. Disaprak di raja ku Ujang oge. Aman lembur teh. Ngan duh nyeta. Dar deui ayeuna mah ka lembur teh. Riweuh ku ayana orai siluman. Loba anu geus mineng marangihan, geus kawenehan. Cek Mang Udin tacarita ka Rohman. Orai siluman kumaha maksudna Mang? Nya sok tanyakeun ka Bapak Ujang kadinya meh jelas. Cek Mang Udin bari ngareret ka Wadasman. Nah kumaha kitu Pak? Orai siluman naon maksudna? Teuing nyata Sujang. Bapak ge baringung. Ku aya wae kajadian di lemur teh. Tema Wadasman bari gogodeg. Ya wios atuh ari sakieu tena teu ngaganggu ka warga mah panginten. Nya kangaranan bangsa siluman mah awal akhir pasti bakal ngaganggu. Geus saleuheung ukurkeun harta da pasti bakal ngalanyawa oge ieu teh ka dituna mah. Heuh nya tepi wadalun teh. Ceuk Wadasman ngegerahkeun ka hariwangna. Mungguhing anu maha kawasa mah moal weleh nganteur kana kahayang makhlukna. Geuning sifat Rohman sareng Rohimna teh walatra. Dikumkeun ka sakumna makhluk dadamelanana. Anu wae manusia sok remen goreng sangka, sok nganggap teu adil kanu maha kawasa ka mantenna. Padahal mah sakabeh usik jeung malikna teh apan ku kersana. Bodina urusan dunya si cacah sok rajin ngangluh ku kakuranganana. Atuh si menak rajin sok nepak dada asa aing pangpeungharna.
Sok padahal mah eta sakabeh teh ujian, tapi ka mana urang mampu ngajalankeunana. Dibarengan ku hate anu tumamprak jeung tumarima kana sagala kadaring anu geus diguratkeun ka masing-masing makhlukna. Pon kitu deui Mang Nartam anu kahirupanana beuki dieu beuki sasar teu apa kana halal haram poek teu nyaho kana bebeneran. Dina pikiranna ukur harta banda anu teu boleh jadi tujuan jeung udaganana. Samarukna meureun bakal mawa kana kabagyaan. Boroning di akhirat, cacak di dunia kene ge manehna hirupna teu bisa jongjon jeung tentrem. Salawasna diudag-udag ku rasa kahariwang. Sok sieun dirina katut pamajikanana dina hiji waktu bakal jadi wadah, pikeun jadi tumbal tina sagala laku lampahna. Geus campleng sataun Mang Nartam ngiprina ka Ratu Uling Manik. Ratu siluman orai, harta bandana geus ngaloyah. Perlu dijuru bro dipanto, ngalayah di tengah imah. Reaketon. Istilahna si jabrik dipipir, si jambrong di kolong, carek babasaan na tema. Sohakna geus saliuk breh we manehna dina mangsa kiwari. Sawah jeung kebonna di mamana aya. Duitna numpuk hampir teu kawadahan. Dina lomari ge geus teu kaasupkeun. Nilaina geus teu kaitung teuing aya sabaraha juta tawa ribu. Rek teu kitu kumaha tuh da unggal saban malam Jumaah sabada manehna sapatemon jeung Ratu Uling Manik dina handapeun dipana teu boleh numpuk duit nu lain saeutik. Jaba ditambah ku ledang nyegikna anu ayeuna mah jadi marema deui sanajan ngiderna ka lembur jauh oge. Sabab ari di lembur mah geus tara ari ku waktu-waktu ayeuna mah. Komo deui ayeuna ongkoh geus aya rohman deui di lembur geus balik. Jadi beuki sieun we Mang Nartam teh ari kudu usaha di lembur sorangan mah. Ku kajongjonan nguruskeun hartana Mang Nartam nepi ka teu ingetan yen peuting engke waktuna seba wadal. Cilakana deui sapeuting rejeung jeung wadal keur ka Ratu Centring Ireng nyata Ratu Begu teh. Ai Ratu Uling Manik memang teu mere tanggara ti samemehna. Padahal pan unggal malam Jumaah ge papanggih jeung Mang Nartam teh. Ocapkeun waktu peutingna harita Mang Nartam keur diuk dina kursi. Bari ngarasakeun udut keretekna acan ngarasa tunduh sabab tadi beurang sare wae. Harita di saluareun imah ketempo aya anu ngabelegedeg jangkung gede. Segrok kata makhluk sungutna segrok. Anu tayalian di teteh nyaeta Patih Siluman Begu. Anu lalaki Patih Kalapeteng. Anu harita kautus ku ratuna pikeun nyokot wadati Mang Nartam. Mun asa teu sungkieu. Lapor gitu tak bebongok si Nartam teh. Ceuk Patih gegerendeng sorangan. Dina waktu anu sarua dibeh kidulun imah Mang Nartam ketempo aya hiji jirim makhluk nu sarua jangkung gede. Rupana hideung. Ngan imah awakna sisitan meni patinggar bleik. Sirahna gede, kumisna ngacelepeng hideung sagede galeng. Siungna rangeteng, letahna teu reureuh ulah olea. Anu tayalian eta nu ngaranna ti Patih Sancamanik. Patihna Ratu Uling Manik teh sarua meleng ge keur mancen tugas pikeun nyokot wadah anu mungaran ti Mang Nartam. Tengah kitu ieu mah. Tacuk Gusti Ratu mah dukut warung cenah imana teh. Tapi mah naon tak warung ceuk ki Patih. Kitu na teh bari rateret dina ayeuna ge warung pasti geus nutup da geus tengah peuting ureunan. Sajongjongan mah Patih Sancaweuling ngadon ngajanteng panonna rateret ka sabudereun eta tempat. Tapi barang manehna ngaleret kaju beh kaler ketempo aya hiji jirim hideung anu keur ngabedega di hareupeun imah. Nyatana Ki Patih Kalapeteng Patihna Siluman Begu teh anu sarua rek nyokot wadah ka Mang Nartam. Yerek saha itu jika lain bangsa manusia ceuk Ki Patih Sancaweuling ngerasa kaget bari penasaran. Antukna manehna nyurug campurkeun ka parabah Patih Kalapeteng. Saya karena hal ngajedong di dieu Ki Patih Kalapeteng jadi ngarenjag reuwas terus ngareret ka nu nanya ari breh nempo anu nanya lain bangsa manusia atuh manehna ge jadi malik nyentak. Kuruna aing dulu
anu nanya mah hari sia saha sabab ieu mangrupakeun wilayah kekuasaan aing. Atuh puguh pati sanca manik teh jadi beuki nafsu. Asa teh dianggap ku Kipati begu. Istana kalah malik nanya. Loh bisa selain teu apa. Nah aing pisan nah mahapati sanca manik. Pati narato jeung manik di negara sabrang waling hari sia saha. Jeung rek nanahawan aya di ieu sagala Cek Kipati sanca manik ngajelaskeun jati dirina. Si orang pati suruman rai kadut satena kurang ajar sia setan kia-kia ge aing de pati dulu hari sia rek hawan pamaksudna jojor ka dieu Cek Kipati kala peteng nanya deui ka Pati sanca wali atawa bisa oge sok disebut Kipati sanca manik. Atuh barawat we Kipati sanca manik nyaritakeun maksud jeung tujuanana diutus ku ratuna teh pikeun nyokot wada ka jalma anu ngaran Nartam. Ngandengi caritaan kitu Patih kala peteng jadi ambek kana Mang Nartam anu saolah-olah ngahayanat ka maehna jeung ka ratuna. Kurang ajar memang Nartam. Ongko kartu aing muja teh coba kartu ora deui. Tenekun wayana ayeuna masih lain mulang we ka nagara. Penting ieu bagian aing anu nyokot wala ti si Nartam. Jung, kula balik ka itu. Ceuk Kipati kala peteng ngusir ka Pati sanca manik. Kagabah sia. Sidik bagian aing penting ieu anu kudu mawa wala ti si Nartam. Jeung wani ngusir sagala sia. Amun kitu mah artina sia ngajak ribut ka aing. Masuk bae dulu. Aing ngomong itu siun sia. Antukna geru eta dua patih negara siluman teh galungan sarua pada sakti mandraguna silih serang ku ajian jeung ilmu anu arahe anu tumrapna ka lembur Citangkurak lain deui matak sahengna angin pating gelebung patema jeung sora anjing anu teu eureun babaung sakapeung kadenge sora gelap ti jomantara pating bledag pating jereger. Padahal harita teh dawuh pihujaneun. Kaayaan beuki peuting tapi meh ampir urang lembur kabeh oge ngadarengin sarea ngaharep-hep di imahna. Ngarasa keung jeung teu ngarti kana kajadian alam anu keur lumangsung dina waktu peuting harita. Dina waktu anu sarua harita digaduh ronda. Wadasman jeung batur-baturna ngarasa kaget jeung heran sarta panasaran. Nah naon sabenerna anu bakal tumiba ka lemburna. Tapi sabot keur pating harulang kitu kurunyung Rohman ngurunyung nyampeurkeun. Kebeneran ujang ka dieu. Aya naon ieu teh anu sabenerna? Meni asa hareng-hareng kareueung kieu kayaan di lemur teh. Ceuk Wadasman langsung tumanya ka anakna. Tapi ge asa reuwas ieu teh Pak. Meni asa arane teh kajadian di lemur urang. Mata kahaja we ka dieu. Di bumi oge asa teu paruguh. Jawab Rohman pondok. Nya cek atuh pangnoongkeun ku ujang naon atuh sabenerna anu geus kajadian di lemur urang teh. Ceuk Wadasman deui tambah penasaran. Paingan atuh ieu lembur meuni asa hareng-heng. Si horeng aya dua pati siluman anu keur ngadu kasak teh di heureun lembur. Pati siluman kumaha maksudna Kang? Tanya si Otong leuteuk deung ngiceup-ngiceup ka Rohman ngarasa penasaran. Lain pati siluman kumaha merun tapi pati siluman naon gitu. Ceuk Mang Udin melotot ka si Otong. Nya kitu maksud uing oge. Geus mayatulah salah saeutik wae mah Mang. Anu hiji mah jirimna jirim beku atawa bagong. Ari nu hiji deui mah orai. Tapi teuing naon maksudna ngadon galungan di luhur lembur urang. Ceuk Rohman ngajelaskeun bari nyabak palipisanana jiga anu keur nyoba ngimpleng. Kana naon rupa anu keur lumangsung peuting harita. Geus masalah deui. Pasti siluman puguh-puhitan si Nartam eta mah. Ceuk Kang Atang milu mayeran. Oh bener. Pasti siluman orai oge anu salila ieu sok kaparange ku urang lemur teh. Eta pasti. Tapi saha tuh jelema anu diperi di lemur urang teh? Ceuk Mang Udin meyakinkeun kana sangkaanana. Make jeung saha deui wae. Geus masalah pasti si Nartam lah.
tembak Kang Atang beki yakin. Ih, ulah wakal jemit nah gitu. Salila atan aya bukti anu nyata mah. Wati nyata si rumana we meureun anu ngadon ulin di lembur urang. Itu kudu diributkeun mending urang bui sampe ayeuna mah. Tempas Aki Juwinta milu mayeran. Nyaritana bari jongyon menyun udud padula. Duh, ieu mah aki teh. Sok kamana kerep wae. Cicing lah, ulah pipiluun sakirana teh nyambung wae mah. Cek Mang Udin ku klutus bari molotot ka Aki Juwinta. Keun bae Mang anu penting mah teu ngaganggu we eta dua siluman anu keur tarung teh. Dengan numutkeun paningali abdi mah isukan dedengikeun bakal aya kajadian anu ngaguyukeun di ieu lembur. Cek Rohman nembrakeun pamanggihna. Bakal aya kajadian naon kitu Cang? Cek Mang Udin jeung Sarea meh bareng nanya kituna teh ka Rohman. Nya pokona mah Bandungan we gara. Cek Rohman deui teu ngajelaskeun anu sajalantrahna. Ayeuna urang malikan deui kanu keur patutunggalan. Nyatana antara Patih Kalapeteng jeung Patih Siluman Oray anu katelah Patih Sancamani. Lila-ila mah kanyahoan ilmu pangawasa Patih Sancamanik aya di sahandapeun pangawasana Patih Kalapeteng. Harita Patih Sancamanik geus ngajongkeng teu bisa hudang deui sanggeus katibanan ajian andalanna Patih Kalapeteng. Mohon harsi ayeuna mesiruman oleh gadut. Cek Patih Kalapeteng harita ngangkat suku katuhuna rek ngajejek sirah Patih Sancamani. Tapi les dirim ki Patih Sancamani langsung ngiles. Ngaleungit tina paningalina atuh pohara Patih Kalapeteng nafsuna. Goblok sia, abang rai siluman kalah mabur kente. Dasar siluman rai kadut atar sia. Cek Patih Kalapeteng ku kulutus. Anu saterusna masuk we manehna asup ka imah Mang Nartam. Sebenarnya Mang Nartam oge can sare. Manehna karek inget yen peuting harita waktuna sebawada. Malahan kaduanana deui. Nyata kadua siluman puhitanana. Anu matak basa di luar ngadeng aya ribut-ribut ku anu kelungan. Manehna ngayap-hayap we di kamar. Bari jeung hatena nu gegebegan. Jantungna ratug jeung lelenyapan. Kebek ku kasieun jeung kahariwang. Kusabab manehna acan nyampakeun piwadaleun keur peuting eta. Komo ieu nepi ka kudu kaduaan nyata kadua siluman nu dipuhitna. Nartam, ya aing katang sia konyok. Kumaha ieu teuing sia. Make jeung ngadua muja ka siluman oray kadut sagala goblok. Cek Patih Kalapeteng ngagorowo. Kubrag nepi ka euneur nalika Patih asup ka jero imah. Ari Mang Nartam kalah beuki ngadegdeg, tapi bari jeung sieun-sieun oge kapaksa manehna nyampeurkeun. Cong nyemah bangun anu ajrih nakar. Untuk naga Gusti Patih. Disem abdi saja ngakun sama pangabak tos kapayunan Gusti Patih sun. Cek Mang Nartam bari acong-acongan nyembah. Oh belum sia. Mana wadarukul Gusti Ratu ha? Cek Patih. Kitu nanti bari jeung hahauk di barung jeung teteh nyerah. Nyuhunkeun pangapunten saku ngagungna. Rayana dina wengi ieu disem abdi teu acan tiasa nyaosan kana pamunut Gusti Ratu. Nyata napi wadalun teh. Pamugi we mah parinan deui waktos saminggu deui mah. Cek Mang Nartam. Mun ditu sirikna bari tatonggengan nyaritana teh. Bari jeung adeg-deg bakat ku sieun. Dasar manusia nu torogan sia. Kudu peungeut ju kodok butuh teh. Teh kapatun teuing sia. Abang manusia. Anu sifatna sok calir kana canggih. Wayana ayeuna aing rek kuat pamajikan sia pikeun ganti wadana. Cek Patih baik kojengkang asup ka kamar Biwasi. Anu harita Biwasi oge sebenarnya ngadengieun. Tapi nyempot we teu kecet da bakat ku ngarasa sieun. Aduh, ulah Gusti Patih, ulah. Muga cing watos we ka jisim abdi. Ulah pun bajo mah, ulah dijantenkeun wada. Cek Mang Nartam teu sirikna ngenyang kana suku Patih Kalapeteng. Tapi ku Patih kalah ditajong awak Mang Nartam teh. Tapi ka ngacleng numrag panto. Panto naoge nepikeun ka Amurasud. Haling sah hingkah.
Samut Mang Nartam keur ngarasakeun kanyeri, koceak pamajikan yang ngatengi ngoceak di kamar bari tulung-tulungan. Akang, tulungan kuring Kang. Jep, weh, teu kadenge deui. Ngan kadengen dapur weh sorakat teh jeung panci bongbrang. Heujigan mah kadupak meureun ku Kipati anu mawa biwasih, jalanna jalan ka dapur. Ngadenge kitu Mang Nartam bari jeung nyeri-nyeri oge awakna manehna maksakeun huniang hudang. Terus asup ka kamarna, kasampak pamajikanna geus ngagoler di handap. Panonna molotot letahna ngelel mata tinggiapeun anu naen jo. Kocapkeun isukna. Isuk kene di lembur Citangkurak geus kuyur sara lembur. Kabeh tatangga Mang Nartam daratang nepungan ka imah Mang Nartam. Sabada tadi subuh diumumkeun ku Pak Ustad di masjid. Yen cenah biwasih pamajikanna Mang Nartam geus mulih ka jati mulang ka asal. Maot sacara ngadadak teu gering heula. Atuh sarea oge hampir teu percaya kana eta beja. Puguh biwasih mah pandak jag balejag teu gering teu naon. Hampir sakabeh urang lembur narepungan harayang ngayakinkeun kana eta beja. Sanggeus sarea narempong mah urang lembur ge jadi caroloho. Puguh asa teu nyangka pada harina hatena sewang-sewang geus teg we pasti biwasih teh maotna alatan jadi wadah siluman puhitan na Mang Nartam. Sabab sarea oge geus arapaleun yen Mang Nartam nu sailai muja jeung nyegi ka siluman bugu teh. Samalapan akhir-akhir ieu mah ditambah ku sok loba anu marangihan oray di buruan imahna. Atuh panyangka ngipri ka siluman oray ge geus kabeh nyangkana teh ka Mang Nartam. Ngan nyeta tuh kan ari urusan kitu mah teu bisa dibuktikeun secara hukum anu nyata. Fakta itu meureun lamun ceuk bahasa leegna teh mah. Kirawanci pecat sawed layon biwasih geus beres dikuburkeun. Peutingna saperti biasa diayakeun acara tahlilan sakumaha umumna. Teu pati loba anu daratangna oge anu kur Ustad meureun Rohman jeung Wadasman. Ditambah ku balad-balad ngarondana. Ada anu sejenna mah rembungeun. Sarea ge jiga anu teu harayang milu tahlilan. Teuing pedah kumaha nyaeta mah meureun balik deui we kana keluar kelakuan anu boga papayitna nyaeta Mang Nartam. Sajam oge beres acara tahlilan teh. Sanggeus ngaropi jeung ngarobrol saperluna anu tarahlil teh. Terus we aramitan marulang ka imahna sewang-sewang. Anu satuluyna karasa ti iseun di imah Mang Nartam teh. Mang Nartam asa nu ngelis hatena. Aya rasa kaduhung kana naon rupa anu geus dilakonanana saila ieu. Ari Wadasman sabalad-balad langsung we maranehna muru ka gaduh ronda. Sakalian dek tugas ngaronda. Udah kagok rek balik heula ka imahna oge cenah. Aki Juwinta anu teu weleh sumanget harita geus anekak sila. Bari muka dompet bakona. Terus ngalinting dun kawung nyot we diseuneut. Serbung-serbung ngasupna mulek ka saburdeureun gardu. Bener sakumaha ceuk Jang Rohman basa kuting kamari teh. Yen isukan cenah bakal aya kajadian. Nyeta we ieu meureun. Biwasih maot sacara ngadadak. Heuh saku telenges jeung tega ari Mang Nartam. Nepi ka tega pamajikan sorangan ge diwadalkeun. Ceuk Mang Udin negerakeun beusi hatena. Inya Mang, padahal mun Aki Juwinta ya teu ceuk uing mah. Da naon ka hirin-hirin mah miluan ngaronda ge. Kalah meakeun hunggul opieun. Ceuk si Oto ngabanyolan ka Aki Juwinta. Naon sia nya teh Sotong? Ngomong naon sia teh? Cik sekali deui. Ceuk Aki Juwinta morongos di jero gardu. Panonna molotot ka si Otong. Alah sia, ari si gandek ti kadengin. Ceuk si Otong kalah tanah hihi deui. Gagabah sia mah kakolot teh. Puguh manehna anu tadi nyumputkeun kulub talis mah nudingkeun ka batur. Ari sugan teh nyawe kadengin. Akhirna nu aya di dinya ngadon sari-serian jeung serikeun kalampahanana Aki Juwinta jeung si Otong. Cag urang tunda Wadasman jeung baladna anu keur ngaronda. Ayeuna urang nyaritakeun heula Patih Sanca Manik nu geus eleh jajaten ku Kipatih kalapeteng. Kebat pemampahna Kipatih mula ngajugjug ka nagarana.
Saterusna manehna langsung laporan ka Ratu Uling Manik. Ngeunaan Mang Nartam nyatana geus muja deui salian ka Ratu Uling Manik. Teu poho Ki Patih oge bebeja yen manehna geus gagal nyokot pada ti Mang Nartam. Alatan eleh jajaten ku Patih kalapeteng. Ratu Uling Manik tenang we mimiti nama da geus nyaho ari soal Mang Nartam muja deui salian ka dirina. Memang saacan ka manehna oge geus pangheulana ari ka Ratu Centring Ireng mah nyahoeun manehna oge. Nyakeun bae Ki Patih. Kurang beri waktu deui we saminggu mah. Da kula geus nyaho ari perkara si Nartam muja ka Ratu Centring Ireng mah. Teu nanaon. Anu penting asal wada ka kula we aya. Cik Ratu Uling Manik tenang nyaritana. Teu kaget sumawana reuwa. Oh, tapi di sini mah asa tugena we ku caritaan si Patih Pegu. Nah, nyarita naon kitu si Patih Pegu teh. Cik Ratu Uling Manik neuteuk ka si Patih Sajamanik bangun anu panasaran. Oh, semuhun. Manehna nantang-nantang ka Gusti Ratu. Jabahina leuy. Pajate jor bejakun ka Ratu Sia cenah. Teu sieun aing mah ku Ratu Orai kadut taramani. Tah kitu nantangna teh Gusti. Cek Ki Patih Sajamanik ngangsonan ka ratuna. Anu dipalar sangkan ratuna kahudang amarahna. Piraku sia teh. Bener eta si kalapeteng nyarita kitu? Cek Ratu Uling Manik mimiti ka angsonan. Beungeutna katara euceuy matana ngaradak buringa surung. Letahna manjangan lel-lelan. Kamu naon di sini abdi ngawaldo Ratu Gusti. Di sini abdi mah tara ngabohong ka kapungan. Kurang ajar si Patih Pegu tawarah teh. Oh, malah nyebatkeun kieu. Jor bejakun ka Ratu Sia. Ratu teu payu ka lalaki, Ratu jomblo. Manya ya Ratu teu boga papakean anu alus. Anggar we cenah mamake rok anu koneng. Manya Ratu kitu patut teuing. Tak kitu sun ngacaprukna teh ka mana karep. Cek Ki Patih. Ki ka mana karep teh manehna ngangsolanana oge. Antukna Ratu Uling Manik jadi kahudang amarahna. Ari banget terus-terusan diangsonan wae ku Ki Patih mah. Tapi kata teh nyerang bari nyingsatkeun androk sagala. Kurang ajar. Dipencit siap aing masih Begu goreng dodonges teh. Maneh cicing di dieu ngajaga karaton. Aing rek ngajorang ka nagara si Patih Begu. Sekalian rek diacak-acak jeung Ratu Beguna dihancurkeun ku aing managara ge. Tatap nyarita kitu blesat we. Ratu Uling Manik kiber ngapung. Ngablesat rek ngangtuju ka nagara Ratu Centring Ireng.